Inai neni geus mantuan ece gawe. Sami-sami cek. Geus kawajiban atuh silih bantuan mah. Ngan wayahna ece teh bisa muruhan ku duit, tapi ku beas. Teu naon atuh cek, jiga jeung saha wae. Kabeneran we, ece boga beas. Basa harita panen, parena teh dijual, soalna hargana keur murah. Ah, teu naon atuh cek ku beas oge dasar wae. Untung orang mah hirup di lembur, jadi teu kudu sagala meuli. Ah, bener cek. Ieu mah kari daekna. Bener, Nay. Hayang lalap tinggal ngundur, teu kudu meuli jiga di kota. Masakna Neni mah teu sanggup hirup di kota. Teu sanggup kumaha ari Neni? Neni kan randa. Teu boga salaki nu mere resiko. Atuh buru-buru neangan deui atuh nu cocok jeung hate Neni. Mau awak ka cicintaan. Nah, Neni, iraha atuh muka hate jang lalaki teh. Neni mah daripada kudu muka hate keur lalaki, mendingan muka warung cek, puguh-puguh menang bati. Skateboard, Raden Ojon Benigno, Amir Matulesi, Ina Isnaeni, Neni Toreto, Kanju Turiana, Tampu Bolon. Loba oge nya warga kampung skateboard teh. sebelum bang. Keur naon Eti? Di tempo-tempo teh jika ngomong sorangan gitu. Yuk Eti keur ngadata warga. Data jang naon Eti? Eti bingeus rapat di balai desa. Goh iya rapat. Rapat naon? Rapat penting atuh. Warga orang bakal menang bantuan ti pamarentah. Anu bener Eti. Alhamdulillah. Kadenya ngaran ece asupkeun ameh menang bantuan. Omat ngaran ini oge asupkeun ngaran menang bantuan. Nya geus bieu geus didata ku Eti. Nuhun atuh Eti. Sami-sami ngan eta we persyaratanna fotokopi KTP jeung kartu keluarga. Atuh gampang eta persyaratan hukum mah. Nya ngan ke pas menang bansos perlu eta tanda tangan asli. Siap Eti. Eti, nah hate diantar ku ka Bogoh. Itu ah cek, karek putus kamari. Atuh neangan deui we. Zaman ayeuna mah hese neangan lalaki nu satia teh. Oh cek saha Eti? Bener Nay, kamari oge Eti meunang ti Lajada. Ngan teu jadi ongkirna mahal. Hei, gimana Eca? Di kebon atuh Jon. Ketol hebat lah Eca mah. Maksakeun Jon. Padahal nyeri cangkeng ece teh. Ulah maksakeun atuh Ceu. Lamun teu maksakeun, itu kebon rek usaha. Balik di mana? Dikit Ceu. Kan Ojon teh sebagai ketua Karang Taruna. Bieu karek rapat di balai desa. Gaya. Rapat naon Jon? Wah, rapat teh penting pisan. Jadi si pamarentah rek mere bantuan kalau buat urang cenah. Alhamdulillah. Jon, kira-kira ece menang moal bantuan anak? Ya pasti menang atuh Ceu, kan geus didata kabeh warga nu di lembur pasti menang. Terus bentuk bantuanna eta sembako atau duit? Cenah mah duit. Syukur atuh Jon. Geningan eta pamarentah ingat ka rakyat leutik. Jadi nu keur di luhurna keur bager ieu teh. Syukur Jon. Ulah sombong kitu abong keur di luhur. Ingat jadi handap oge ngeunah Jon. Si Bogoh nagoda. Goyang tuh. Wah, kebeneran pagi jeung ayah di dia. Aya naon atuh Sabah?
Iya teh abah karek balik rapat di balai desa. Gaya rapat. Rapat naon atuh? Ya, kita rapat tentang warga kampung urang anu rek menang bantuan ti pemerintah. Waduh, syukur atuh kitu mah alhamdulillah. Ya, syarat teh fotokopi KTP jeung kartu keluarga. Cik, bentuk bantuanna barang atau duit, Bah? Cenah mah duit ya. Cik, iraha ya cairna. Cenah mah isukan ya, yang paling lambat mah pageto lah. Waduh, kabeneran mun kitu mah. Hayah keur teu boga duit, usaha teh keripuh ayeuna teh. Keun we ya, cing sabar dengan hirup loba ujian. Nya, Bah, aya ujian es, aya ujian gerimis, jeung ujian angin dordar gelap. Eta mah ujian atuh Amir. Balik. Bun, ayah indit gawe heula. Oh, nya atuh, kade hati-hati di jalanannya ya. Nya Bun, ngen poe ayeuna bunda ulah waka ka mana? Nah, aku nah gitu ya. Bisi anu rek mere bantuan datang poe ieu. Oh, nya atuh kubuna ditungguan. Ngen kade we eta syarat-syaratna ulah poho. Terus disiapkeun ku bunda fotokopi KTP, jeung fotokopi kartu keluarga kan? Eta wungkul. Nah, bisi we kudu make eta akte kelahiran. Bahaya atuh lamun make akte kelahiran mah. Kan akte kelahiran anu ayah mah leungit. Bahaya kumaha ari ayah. Yeuh, lamun leungit mah tinggal nyieun deui. Hese Bun, syarat-syaratna hese. Naon kitu syaratna ya? Ayah kudu dilahirkeun deui ti awal. Geningan geus berangkil datang kene wae nu rek mere bantuan. Kamananya? Sampurasun. Rampes. Geningan Neni. Sugante saha ce? Sugante nu rek ngadata mere bantuan. Kumaha ece apal anu rek mere bantuan? Nya apal atuh. Kamari ece panggil jeung ojot. Cenah mah warga kampung urang rek dibere bantuan. Nya ce, sugan we poe ayeuna. Oh, suganteh Neni mah teu butuh. Butuh pisan ce. Saha atuh jelema nu teu butuh duit? Matakna persyaratanana ieu geus difotokopi dieu. Bener Neni. Itu kade bisi poho beas urut buruhan kamari gawe. Nya, teh dibawa. Hampura kamari teh kaburu dianterkeun. Ece nyari cangkeng, kermen. Tena naon atuh ce? Ce, nahanya anu kermen sok kaluar getih. Teuing atuh Neni. Kunaon emangna? Coba atuh sekali-kali mah ulah kaluar getih, tapi kaluar negeri. Ame gaya. Mana bah isu kene? Geus di balai desa tong. Tas dapat duit bansos. Atuh abah loba duit meureun. Ya loba tong, tapi pan keur bagikeun ka warga. Nya bah, tapi pan abah oge kebagian meureun. Ya kebagian atuh tong, kabeh warga ge kebagian. Beneran pan abah sebagai ketua penanggung jawabna. Nya bah, asal tong mawat duit anu lain hak urang. Nya moal atuh tong. Boga budak teh soleh pisan. Tong, geura sarapan atuh, ya abah mau kupat tahu. Porsi keduaan we tuh bah. Beakeun we, abah mah geus tadi sarapan. Otong walaupun kawargan teh osok kamerdekaan. Kemerdekaan sotong.
Bun, nya calana jero anu ayah teh anu warna biru langit, motif kembang tahu. Kan can dipake dah ku bunda tadi seuseut. Disimpan di mana tuh, Bun? Eta dina lomari dihijikeun jeung can jero bunda. Eueuh, biar ku ayah di teangan. Kepaksa we ayah tuh make calana jero anu bunda. Ih, geus bae atuh, kewe meuli kan duit bantuan rek cair. Mudah-mudahan we atuh cair poe ayeuna, Bun. Nya, sugan we atuh ya, bunda geus teu boga jang balanja. Pantesan atuh biasa sarapan sayuran hungkul, engkol, wortel jeung bawang daun. Ngahaja ya, Ngahaja naon ari bunda? supaya modalna jadi bala-bala. Nuhunnya Ojon, Eti, geus datang ke rumah Tuan Abah. Sami-sami, Bah. Jadi Ojon mah sebagai ketua Karang Taruna geus kuduna mantuan ka Abah nyalurkeun bansos. Oh, nya syukur atuh. Heueuh ngan kadenya persyaratanna kudu diperhatikeun. Lamun eueuh fotokopi KTP jeung kartu keluarga, tangguhkeun heula weh. Ulah ka dibere bansos jeung hiji di omat. Tanda tangan kudu tanda tangan asli anu penerima bansosna. Siap, laksanakan. Tah gitu. Tah ayeuna mah kari indit. Eti ke belah wetan, Ojon ke belah kulon. Oke. Tah, ieu data anak. Atasnya apa? Mana? Kela tuh Jon, mana mah duit wae. Tah. Ieu duitna. Siap. Kela Eti. Eti. Nah, jika nu teu mandi. Nya, Bah. Tadi Eti rek mandi, tapi sieun. Sieun kunaon Eti? Sieun cenah baper, tinggal Eti buligir. Hatur nuhun, bapak-bapak, ibu-ibu, anu parantos hadir di tempatan. Tehilap oge, Eti, Ojon. Nuhunnya geus kebantuan apa? Nyalurkeun dana bansos. Sami-sami, Bah. Hatur nuhun oge ka para dermawan anu tos ikhlas memperjuangkeun dana bansos. Nuhun pisan, kuneni katampi pisan. Hatur nuhun kasadayana mugia bermanfaat duitna. Nya syukur atuh ari geus katarima mah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ieu teh bantuan tingkat hiji. Engke kareupna bakal aya bantuan anu berikutna. Nya, Bah, mun bisa mah bantuana tingkatkeun deui leuwih gede. Ari bunda, bersyukur urang teh alhamdulillah menang sakitu oge. Kudu disyukuri rek leutik rek gede oge. Eta geus rezeki urang. Nyakeun, engke urang usulkeun deui ka pamarentah. Pan ayeuna ge lumayan atuh kabagian 1 juta sewang. Kayak sugan kahareupna, urang kabagian 1,5 juta ewang. Abah, teu salah denge eueuh 1 juta ewang. Da katarimana mah ngan 500.000. Nya, ka inai oge narimana ngan 500.000. Tah, ku si Eti dibagikeun oge. Alhamdulillah. Anu neni mah jejeg 1 juta. Da anu ngabagina ge Ojon. Wah, iya mah permainan. Duitna pasti ditilap ku si Eti. Eti, mana yang mangerakeun dipercaya teh? Duit bansos dikorupsi. Bener, Bah. Eti rumasa. Duitna ditilep ku Eti.
Astagfirullah. Siksa tuh man. Cabok. Depret kadinya lah. Duruk wae gitu. Duruk tuh man, korupsi duruk lah. Sabar. Ojon. Ya iya, Bah. Wayahna Ojon, ceklan si Eti bisa kabur. Ya. Eti, wayahna Eti kudu mempertanggungjawabkeun perbuatan Eti. Hanas dinuhunkeun ka maneh teh Eti, geus nguruskeun bantuan. Ngadoni korupsi. Untung we inai mah sabar kene. Soalna masih boga hate. Coba lamun boga batu, meureun teu geus ditingangkeun kana mastaka Eti. Yo, step four, sketsa bodor daripada Kabeneran, boga kesare. Yang geus beunang kuncina. Ayeuna mah pengen kabur. skateboard, sketsa bodor. Skateboard, sketsa bodor. Urang sunat boga cara elu pade punya gaya. Ketawalah sebelum banget. Skateboard, sketsa bodor.